Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritan dongeng bahasa Sunda anu pikeun janten judul dinu dongeng ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan tangkal buah apa. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan tangkal buah apa. Kuring keur di kantor basa narima beja teh. Apa teu damang. Teh Aisyah lanceuk cikal kuring anu nelepon. Omatnya bungsu kudu kalembur. Saur Teh Aisyah. Lir, anu penting kudu marentah siga kitu. Lamun arek bareng ayeuna ditungguan di imah teteh. Abdi nyusul wae teh. Masih aya padamelan anu kedah direngsekeun. Tapi omatnya bungsu kudu kalembur. Muhun teh insyaallah. Teh Aisyah sarua jeung kuring bumetah teh di Bandung. Sedang lanceuk kuring anu tiluan deui A Akbar jeung Teh Zenab di Jakarta. Ahelmi mah sigana geus betah di Banjarmasin, Kalimantan. Sabtu sore 3 poe sabada Teh Aisyah ngabejaan apa teu damang. Kuring mulang. Lanceuk kuring anu opatan geus araya di bumi apa. Ngan Teh Aisyah anu sumping jeung carogena Kang Soleh. Lanceuk kuring anu sejenna mah datang nyarorangan. Bumi apa anu ublug ablag di Cinengang. Kampung Sisileuweung di Sumedang masih karasa molongpong. Beda jeung lamun lebaran lanceuk-lanceuk kuring mudik. Bumi apa teh karasa rame. Alo kuring wae apan aya welasna bari henteu daraek cicing. Kabeh lanceuk kuring tangtu wae ngambek. Maneh teh nganjrot henteu jauh ti apa, tapi datang pangleurna. Dasar budak doraka. Cek Ahelmi, kuring seri maur ngadanguna dianggap jasa wae, henteu ngabantah atawa ngalawan. Apa nuju calik di risbang, basa kuring ka kamarna, socana cahayaan, basa ningali ka kuring. Kuring sujud dina sampeanana nangkep bari ngucapkeun pangampunten. Telat datang. Tapi apa sigana anu henteu nguping. Apa ngusapan rambut ponggong tuluy ngesun. Tarang kuring. Kajadian anu aheng. Kajadian anu sanggup ngeureunkeun kekecapan. Pangapunten kuring anu sanyana saukur basa-basi. Nya, apa ngusapan rambut tonggong, komo ngesun tarang kuring kakara harita kajadian. Hampura apa su, apa anu salah, maneh anu bener. Saur apa lir anu ngaharewos. Perkawis naon apa cek kuring acan ngarti. Tapi apa henteu nyarios nanaon deui. Apa saukur netep tembok di kamar. Apa teh tos ampir 10 tahun pangsiun ti pagawe negeri sipil. Nya oge tos pangsiun. Kagiatan apa mah sapertos henteu nyerangan. Gaduh usaha janten rekanan dinas pendidikan. Oge ngiringan janten pangurus di partai politik. Pemilu kamari mah malah nyalonkeun janten DPRD tingkat kabupaten. Nya oge henteu kapilih. Nya oge mamah tos ngantunkeun hampir 5 tahun kapengker. Sumanget apa mah sapertos anu henteu ngirangan.
ngawitanana mah apa mendakan daging saageng pentul korek api dina gugusi luhur. Saur apa daging jadi teh didudut da paling oge perih saeutik. Nyatana daging nyentil teh meureun salah sahiji akar kanker mulutna. Getih ulaweran basa daging didudut. Apa reuwas teras ngagorowok nyungkeun tulung. Teh Aisyah anu pangheulana ngalongok apa ka rumah sakit teh. Teh Aisyah anu ngawakilan kulawarga pikeun neken persetujuan operasi pemotongan gugusi. Nya oge cek dokter mah kanker teh geus sumebar. Tapi operasi teh katingalina mah matak ngareg-regen. Apa katingali seger sareng jag-jag deui. Terasna mah apa kedah kemoterapi rutin saminggu sakali. Tapi apa alimen, apa langkung milih lalandong tradisional ku herbal. Matakna cek dokter ka Teh Aisyah kieu cenah. Lamun henteu kemoterapi usia bapak diprediksi paling oge 2 bulan deui. Kuring jeung lancek-lancek mulang poe mingguna. Salila di Cinenggang, apa henteu nyaresna naon ka barudakna. Unggal ditarosa ukur netep minangka walaranana teh. Nya oge kitu, hampir unggal dinten apa ngadaweng di teras. Anjeunna calik dina sofa anu mayun ka buruan. Tara robih calikna teh dugi ka Mang Asep nyandak mamen sareng obat herbal. Untungna teh aya Mang Asip jeung bikona. Anu ti mangsa kuring budak geus babantu di bumi apa. Ngurus buruan, beberes, pepalakan di kebon jeung balong. Teh Aisyah kungsi naros ka Mang Asip. Nah, apa kantos nyareskeun naon wae? Mang Asip saukur ngahuleung terus. Teh Aisyah sareng Kang Soleh ngahaja datang ka kontrakan kuring. Pas sore poe Jumaah. Teh Aisyah miharep kuring ngarencangan apa. Lantaran apa saukur nyebut ngaran anjeun su, saukur nyebut bungsu. Saur Teh Aisyah. Teteh kumaha? Sararea oge apan terang. Apa tos lami henteu resep ka abdi? Tembal kuring. Tapi ayeuna mah saukur anjeun anu disebut su, saukur bungsu. Keur kitu Ahelmi nelepon. Maneh kudu ngabaturan apa? Maneh rea dosa ka apa? Mokna garihal. Tong mikirkeun pagawean. Digantian gaji maneh unggal bulan ku AA. Puguh wae teresep kuring kana pok-pokan Ahelmi. Manehna nya anu paling jugala di antara pala putra apa. Selain gawe di perhutani, cenah oge bisnis perkayuan. Tapi henteu sakuduna Ahelmi ngomong garihal kitu. Nya meureun pagawean kuring anu dianggap paling henteu nyugemakeun. Kuring teh marketing di salah sahiji perusahaan percetakan anu leutik. Lanceuk kuring anu tiluan mah apan pagawean negeri sipil. Kawijakan pamarentah ti 10 tahun ka tukang basa SBY jadi presiden. Apan ngawowoy PNS, gajihna terus nerekel, ditambahan tunjangan, sertifikasi jeung duka naon deui istilahna mah. Sedang gaji swasta beuki murungkut di gorogotan inflasi. Kuring rek sapok-pokeun ngalawan lamun Teh Aisyah henteu buru-buru nangkep mah. Tong dianggap pokna bari Cirambai. Bungsu dipilih lain lantaran pagawean jeung
ngan anjeun anu acan kulawargaan. Tapi lantaran apa saukur nyebut anjeun? Saukur nyebut ngaran anjeun. Kuring teh budak bungsu. Apa anu lamun ningali umur mah kaasup jauh jeung lancek-lancek sejena. Kuring kakara 4 tahun lulus di salah saji paguron di Yogyakarta. Umur kuring 27 tahun. Sedang teh Jenab pangais bungsu ayeuna teh 37 tahun. Pangetrengna kuring sareng apa? Lamun sababaraha kajadian teh bisa disebut pagetreng. Dimimikeun basa kuring arek asup kuliah. Kuring daftar ka jurusan Bahasa jeung Sastra Indonesia. Ari apa maksa sangkan kuring asup ka jurusan Ekonomi atau jurusan Kahutanan. Jadi sarjana ekonomi atau kahutanan mah leuwih ngajamin kaharepna, saur apa. Mengpeng apa acan pangsiun, apa bisa nguruskeun jadi PNS asal sarjana ekonomi atau kahutanan. Tapi kuring keukeuh kuliah di jurusan Bahasa jeung Sastra sakumaha kahayang ti keur SMU keneh. Pagetreng kadua kalina sabada kuring lulus kuliah, apa ngajakan kuring itung-itungan. Jalan tukang siga kieu teh nya meakeun duit leuwih ti 150 juta. Kaharepna mah duka jadi sabaraha. Tapi sajumlah kitu teh jadi leutik pikeun PNS zaman ayeuna mah, saur apa. Tong sok munapek, hirup teh butuh duit. Lancek-lancek maneh ge lamun henteu kieu jalanna mah can puguheun jaranang siga ayeuna. Apa bisa nyadiakeun duitna? Apal jalan tukang. Batur mah can puguh nyarahaweun, tapi ieu teh kudu digantian. Maneh bisa gampang minjem duit ka bank lamun SK geus kaluar. Lain apa terido, tapi ngarah maneh diajar. Nanon oge aya tanggung jawabna. Mohon apa oge engkena kedah tanggung jawab di akhirat. Tembal teh saukur nembal. Tangtu we kuring henteu nyangka apa bakal bendu pisan. Nyarios panjang lebar mapatahan nyeksekan. Nyebut kuring kabalinger, bodoh, teu ngarti, jeung luka naon deui. Harita teh kuring keur persiapan miluan tes CPNS. Tapi tungtungna henteu miluan tes teh kuring ka Bandung. Umbara bari sagawe-gawe sabada mamah ngantunkeun. Niat kuring geus buleud mulang ka Cinenggang mah cukup setahun sekali ari lebaran wungkul. Kuring nyanggupan kana kahayang Teh Aisyah jeung lancek-lancek sajena pikeun ngarencangan apa lain lantaran pagawean kuring anu pang henteu sapirana, tapi lantaran aya kapanasaran. Cenah apa teh saukur nyebut ngaran kuring. Saukur nyebut ngaran kuring we. Hampir unggal dinten sabada pukul 7. Apa ngadaweung di teras. Apa calik dina sofa anu mayunan buruan. Resep panginten netep kakembangan. Bakung bodas jeung beureum keur meujeuhna mangkak. Dugi ka ngong adan lohor. Apa saukur netep kekembangan di buruan. Saha wae oge tamu anu ngalongok henteu aya anu sanggup ngolo apa pikeun nyarios. Basa kuring datang apa saukur ngalieu. Imut saukur ngarenyu. Basa ngong adan lohor apa henteu nyarios. Nanaon nya oge kuring sababaraha kali naros itu ieu. Basa di bengeng ka lebet bumi di kamar
apa neter deui ka kuring. Maneh anu bener masuk, apa anu salah? Saurna lir anu ngaharewos malikan deui kekecapanana anu ti payun. Perkawis naon apa? Cek kuring hiyak. Beuki deukeut teh katungtung umur, harta teh beuki karasa eueuh gunana. Maneh pasti reueusuh, sedeng apa beuki kaduhung. Maksud apa? Tapi apa henteu nyarosna naon deui nepi ka saminggu kuring nungguan. Apa nyarios deui? Tapi saukur paneuteup sareng imut sarenyu anu ngayakinkeun kuring yen apa miharep kuring henteu tebih ti anjeunna. Poe kadalapan nuju ngadaweung di teras. Apa ngalieu ka kuring? Hileut teh aya kunyah nyehnyoh ngadahar dangdaunan. Seukur persiapan nungguan paeh. Saurna siga anu ngaharewos. Kuring ngahuleung sakadapan. Tapi woleh henteu ngarti naon maksudna anu disaurkeun apa. Tapi basa kuring nuturkeun naon anu ditingali apa. Dina tangkal tales hias aya cacaka ngagantung. Kamari-kamari meureun cacaka teh mangrupa hileud. Tab hileud mah isuk pageto ngalaman hirup anyar jadi kukupu. Saur apa deui? Apa hayang bisa metamorfosis seperti hileud? Ngan kukupu anu bisa nyakseni endahna patamanang. Kuring teh sarjana basa, diajar sastra ti mangsa lawas nepi ka mangsa ayeuna. Tapi kuring henteu sanggup nangkep harti sagemblengna anu dicarioskeun apa. Hiji dinten apa hoyong dijajab meser binih tangkal buah. Binih tangkal buah anu kakara 30 cm teh dipelakeun di buruan. Kuring anu ngali taneuna jeung melakeunana. Apa aya kusumanget nyaksian kuring macul. Ningali ku panetep anu kakara harita kuring ngarasakeun. Apa hayang ngarasakeun metamorfosis jadi tangkal buah su? Saur apa ngaharewos. Tangkal mah siga anu henteu hirup, tapi nyatana beuki kuat. Jauh leuwih kuat batan urang. Piara tangkal buah teh. Apa hayang metamorfosis jadi tangkal buah? Imajinasi kuring henteu sanggup newak anu aya dina emutan apa. Kuring saukur ngarasakeun apa teh nuju diajar deui ningali, diajar deui nguping, diajar deui ngararasakeun. Tapi basa kuring yakin arek nyoba-nyoba nepikeun naon anu dikapikiran. Apa kabujeng henteu kiat? Apa geubis di jamban di jalan ka rumah sakit dina lahunan kuring? Apa ngantunkeun? Lancuk-lancuk kuring daratang. Poe kadua sabada apa dikurebkeun. Lancuk-lancuk kuring marulang. Alus nama maneh ayeuna milu ka AA ka Kalimantan. Cek Ahelmi. AA rek muka usaha percetakan. Maneh anu kudu ngokolakeunana. Sabaraha wae modalna ku AA disadiakeun. Tapi kuring leuwih milih miara tangkal buah anu jangkungna kakara 1 ur. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti sim kuring Ujang Comro ngeunaan tangkal buah apa. Janten dinu dongengan ieu teh caritana mah ngeunaan salah sahiji budak anu dina kulawargina nya budak paling bungsu gitu di antara wis kaopatanana putra ti si bapak ieu anu sareos nama si bapak teh pensiunan PNS. Hoyong si budak bungsu ieu teh dinu karirna mah pikeun sajajar sareng lancek-lancekna dinu kala keluargina gitu pamiarsanya.
Mung ieu teh caritana meuni sedih pisan dinu eusi dongengna sim kuring ge salarasna mah hoyong Cirambai. Ieu ge kajantenan ka sim kuring. Basa harita keur kuliah keneh. Pikeun sepuh teh hoyong nya sim kuring teh dinu karir teh melejit kitu nya setara gaduh non status anu sae. Tapi nya kitulah pengalaman kuring mah oge teu sae-sae pisan, rada kumaha kitu. Aya pengalaman sanes teh enak mung dinu pendidikan tinggi tapi henteu sejajar jeung karir. Pangintennya kapala wargi pernah aya atau napi nuju keur ngalaman siga kieu. Tapi da dibalik eta ge sepuh mah henteu nalaktakeun maksa urang karir kedah sami jeung anjeunna sejajar setingkat, tapi nu penting mah urang tiasa ngabedahkeun diri kitu nya. Nyanakeun pribadi urang. Da karir mah eta mah urusan kahayong urang jeung masa depan urang. Bade di bidang mana we dilakonan asal aya kaikhlasan ti urangna pikeun janten karidoan gitu pamiarsanya. Mung nya sim kuring mah kesan pesan tinu dongeng ieu aya nu tiasa dicanak maknana gitu. Aya nya panilaianna gitu pamiarsanya. Jadi nya hatur nuhun kapala wargi anu atos ngadukung ieu dongeng ti sim kuring Ujang Combros sajauh ieu. Hatur nuhun pisan. Sim kuring sumebar sumanget jadi midangkeun setiap dongeng-dongeng nu sim kuring paparkeun gitu. Mangga atuh nya kapamiarsa engke dilajengkeun deui dinu danget-danget anu sajena. Sim kuring amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.